Malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb, tolong beritahu saya, pangbejakeun ka abdi, berenya ho abdi coba saha anu panghebat-hebatna jelema anu ibadah, panghebat-hebatna jelema anu ibadah saat ieu. Cak Gusti, ulah nyaritakeun anu luhur pangkat nu hebat ibadah. Tingali di gunung Syria, di Lubnan aya guha, sok kadinya. Malaikat Jibril langsung datang kadinya, ya karim, assalamualaikum. Salam. Begitu ngobrol, eta jelema teh sapoe-sapoe ting sare nangan sajam. Ibadahna teu eureun-eureun salat, baca Quran, zikir jeung maca sholawat. Awakna ge geus lain awak model kos urang. Aya nu kuru ge di dieu bengek. Lain eta. Kuru ibadah. Tapi cahaya muncul. Daharna hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkeun. Malaikat Jibril gode kepala, Masya Allah, geus teu hayangeun nya nama milu raramean, geus teu hayangeun nya nama ningali alam dunia hiji bae nu ditingali teh akhirat. Malaikat Jibril kagum, setelah kagum keluar sababaraha meter tidinya aya jelema nu keur mabok ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok, sakilang geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing deuk kumaha. Kok hanya geus ade kieu ngagilek deh ka dia, ngagilek deh. Oleng. Tuh sia seri bang mabok sia. Ayawan gua sia. Ku malaikat Jibril di deketan gadinya, cek benak hati anak muda, ulah-ulah dek nulungan aing sia kai. Kanyahoan ku malaikat Jibril. Gentes hatena seperti eta. Langsung malaikat Jibril ngadeketan, kunyana diomong, "Hei manusia, lamun maneh manusia, hei malaikat, mun anjeun malaikat, ulah coba-coba nulungan ka ulah. Ulah mah hiji bae minta tolong, Allah." Cek malaikat Jibril ngomong kieu, heran mah. Langsung jana bebeja, ieu Jibril utusan Allah, tidak mau tahu. Sekalipun Jibril lamun deuk nulungan ku teh bisa. Hiji bae Allah. Masya Allah. Isi mabok kieu. Ya Allah, mantak hati-hati. Pak Kapolsek, nu mabok jangan setiapnya mabok tangkep. Jangan, rantai saja. Allah karim. Guys, malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb, aya dua sosok manusia nu aneh, nu hiji ibadah di guha anu luar biasa, nu hiji pemabok, tetapi aya perbedaan pandangan. Ya Allah, ya Rabb, nu mana nu sebenarnya nu istimewa menurut anjir, ya Rabb? Lamun dicaritakeun mah panjang, cek Pangeran Jibril, bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000. Bejakeun kanu mabok, janjana ge ngomongna ka aing bae sanajan mabok ge teu salat ge nyana ngomong Allah mah teleb sial tanu mabok. Bejakeun aing nu agung, kula nu agung rek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang jarum. Sampaikan. Malaikat Jibril langsung datang deui ka guha, "Ki, kula ibadah hayang kapanggih jeung Allah hayang mi'raj. Allah bakal manggihan ka anjeun. Alhamdulillah. Tetapi dengan catatan ke Allah rek ngasupkeun heula gajah 1000 ka liang jarum." Oh, tama bahasa bahwa Allah moal
datang berarti kain geus aing mah ibadah geus geus-geusan ku ari mah aing dek ka kota dek mabok ku ari mah dibalik Haji Jamal teh modelna. Coba datang ke mabok cek Allah bakal manggihan ka Aceng sebab Aceng ngomongna embung dibantuan ku makhluk hiji bae Allah bisa teu bisa ka Allah Allah bakal manggihan iraha deuk manggihanana ke lamun Allah geus ngasupkeun gajah 1000 kaliang jarum mantap ceknya anak Allah mantep kudu ngasupkeun kaliang jarum 1000 iraha bae ge sekat antara kula jeung Allah Allah jeung kula iraha bae barang penting jam sabaraha bae bohong tawa bahaka sakitu mah ya Allah ya Rabb ngalayang ka luhur langit mantak nu mabok sing hade ye asal lama mabok korupsi bae bajingan tah maksudnya. Nah cerita tentang Isra sering tertuju ke Kangjeng Nabi cerita tentang Mi'raj luar biasa nu kuari dek dicaritakeun mah kumaha urang bisa Isra jeung Mi'raj lantaran percikan Nabi aya di hati dunia langit bumi katut eusina dipuateun di hati moal mahi tetapi Allah dipuateun di hati orang mukmin asup. Masya Allah kari percikan Kangjeng Nabi ketika Allah qabdotan min nurihi segenggam dicokot dijadikan cahaya Kangjeng Nabi dijadikan manusia kabeh berikut jeung alam-alam ya Allah teu sadar urang teh bahwa di diri urang aya percikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak moal dateng ka teu ka sorga kajeun kumaha Kapolsek sorga Kapolres sorga Kapolri sorga cuman diperhitungkeun heula keuna ngojay di neraka jahanam sakedeung 1000 tahun lamun teu bener ya lewat nya ka ditu lewat ka sorga set lewat teuing begitu kemalalagaan jak kiai ge nu ka neraka loba atuh komo polisi atuh ieu mah keur carita ya Allah ya Rabb lain urang anu menghukumi masuk surga jeung neraka Allah nu bogana hanya cerita Allah nu bogana maka manusia yang paling hebat Kangjeng urang penerusna paling istimewa kumaha setiap bertemu dengan seseorang ulah suuzon sebab naon aya percikan ilahi kesalahanna hanya dirina ketika orang kapanggih jeung pejabat baju kebesaran dipake di jero dadana aya percikan ilahi jeung percikan Kangjeng Masya Allah orang bisa pelukan sama-sama aya percikan adapun baju beda baju beda langkah ke di akhirat nanti beda tempat wallahu a'lam tuh saya maju seri bae ya jelas mah aya percikan urang kapanggih jeung kiai apalagi nya nama sering zikir sering baca Quran sama-sama aya percikan ilahi aya percikan Kangjeng Nabi ketika urang kapanggih jeung kafir sarua bae mantak naon pelukan sama-sama hamba Allah di jero dadana aya percikan ilahi cuman tidak terbuka nah kapanggih urang jeung nini peluk nini kapanggih jeung jahe lebih erat tuh kahayang sia kan dasar bajingan kembali kumaha carana sangkan urang bisa Isra kumaha carana sangkan urang bisa Mi'raj dalam artian Isra lempang ti peuting hartina lempang ada satu yang dicari hartina peuting adalah gelap ada satu yang dicari lantaran belum bersinar maka dengan Isra tidak akan husul ilallah kudu Mi'raj bertemulah Kangjeng Nabi dengan Allah maka urang mi'rajkeun sok carana kumaha babari sebab di kolbu urang geus aya Allah di kolbu urang geus aya Muhammad cuman tinggal nyingkapkeun ada beres nah
lamun urang ningali perjalanan-perjalanan para waliullah kabeh geus tersingkap. Syekh Maulana Mansuruddin bisa salengkah ka Banten. Lamun Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon ka Banten cuman perem doang, la ilaha illallahul jalilul akbar, blak datang ke Banten. Babacaanana sakitu, la ilaha illallahul jalilul akbar. Baca ku Haji Pendi, la ilaha illallahul jalilul akbar, sak ka sumur. Model heran yang babacaan aja eta keneh. Ayo itu. Ayo Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Banten, Syekh Mansuruddin datang ke Banten, ayo kunaon Haji Pendi ka sumur. Salah maca apa kumaha sih? Masya Allah. Salah nyingkapkeunana. Hareupna ji, hareupna nu disingkapkeun. Ulah tukang atuh kenal pot mah. Ya Allah ya Rabb. Nah, singkapkeun hate urang ya Allah. Allah ngadamel ruh. Aya tempat nu mentak di ngaranan alam ruh. Setelah Allah ngadamel ruh, ngadamel alam dunia. Sanes Allah ngadamel alam dunia, ruh diturunkeun hiji-hiji setelah dikhitab ku Gusti Allah. Dihitab ku Gusti Allah. Naon tah kaula lain pangeran anjeun? Golu bala syahidna sumuhun. Gusti teh pangeran abdi roh wauh jeung Allah, roh deket jeung Allah. Turunkeun hiji-hiji roh teh sesuai jeung tempatna ka jasad masing-masing. Melalui cai diturunkeun ka cai heula set baseuh roh. Ti cai diturunkeun ka lempung ka taneuh. Maka bobolokotlah roh. Setelah diturunkan ke tanah, diturunkanlah ke angin, membekulah roh. Setelah diturunkan ke angin, diturunkanlah ke sana, jadilah keras. Ialah doa ya di awak kurang. Ayat jasad terbuat tina anasirul arba'ah, cai, tanah, angin, jeung sen. Di tengah-tengah awak kurang ayat ruh. Singkapkeun geura supaya urang bisa Isra Mi'raj manggihan Lailatul